Arti bahasa Ka'bah nyatana kurungan baju hirup, nyatana raga satangtu. Ayana di Arab hartina Allah rasa badan. Ieu tangtungan raga aya rasa nyatana wujudullah nu ngajadikeun sajatining diri. Nu matak disebutna tanah suci mun kotor gancang di mandian, gancang kurang tadi di kumah da ieu mung kakotoran ieu raga. Nu matak tanah suci lain di Arab tah badan sorangan. Tanah suci teh ulah arek salah ngagunakeun, nu jauh di jugjug ari awak urang sorangan diluli-luli nya sabab pan tadi kitu nu disebut Ka'bah teh kurungan baju hirup. Ayana di Arab Allah rasana badan disebut we tanah suci kitu tasuna supados pararaham sampurasun